mantap kurang diajak mulun ieu ulah harares saya mulu dan ulah harares tokos diajak Agustusan 30.000 teu kudu diteangan ku panitia nganterkeun sorangan bari datang balak kadung segala nini mulu dan harares geus saminggu deui ka pelaksanaan acan keneh lunas ucingan keneh panitia kaharep mah ka dapur dicegat di dapur molos lewat jendela panggih di warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salawat Allah alaika sasarangan Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam صلوات الله عليك أشرق البدر فاختفت منه مثل حسنك ما رأينا قط يا الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام صلوات Allah mugia orang sadaya ku berkana iya acara urang dihampura dosa ku Allah aja wa jalla wa ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Lanjut teruskan salawatan dulu. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du wajib jahid mumtanin tasrufu ya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu ya ikhwani rahimakumullah anna syahra rabi'in qad amara bil khairatir rabi'uhul wujud wa tafajjarat anwarun nubuwati wa risalati bi asrafi ma wada'atin nisa'u min kulli nismatin maulud nas'alukal barakah wa salamah bi ayatihil qur'anil karimah wa huwa asdaqul maqalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah wa qala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahul Qur'an. 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 'Allamah
teruskan ulah sia teruskan ulah ulah gitu teuing nya gitu ngeunah maledek pan ieu menang urunan satahun keneh meureun ngeunaheun teu ngeus Allah bae leus teuing jeung mayar teh moal panjang teu ngeunaheun teu korek meureun teu ngomong ngeunah baju eungap henteu anu eungap lamun kula heueuh eungap non sebabna atuh can nyatu tapi maksakeun geus teuing bahagia kana ibu-ibu alhamdulillah penting ieu kula dihajareun ku jalma nu hidup kabeh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah la ya ilaha illallah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa bimana wallahu a'lam wa bil haqiqatil murad bidzalik wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasallam idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arbatin nafarin inda babil jannati bi ghuriyati wal hisab bi ghuriyatil hisab wal adab al hadis wa qala ba'dul ulama wafat hukuku ahli wal auladi anfiku alimhum kadaka muhtamu dipayun si mabdi nyanggakeun kahormatan sareng kamuliaan ka parmasihil kiram para kesepuhan selaku tokoh terkemuka tokoh masyarakat tokoh agama bil khusus tokoh setempat kiai setempat kesepuhan setempat lam yuzgar ismuhum tadiman wa takriman lahum para pimpinan majelis ta'alim pengasuh pondok pesantren lam yuzgar ismuhum bil khusus pada masai para kesepuhan antus hadir dan yaungi wanci ayena sok sangat sebatin hiji per hiji namun pa insyaallah pengirangan tiada sahormat sareng tadim sim abdi kamarentana urang doakeun para masai guru urang sadayana muga ku Allah dipanjangkeun yuswana amin alami tambih-tambih kabarokahanana amin tambih barokah yuswana tambih barokah milik rizkina tambih barokah ilmuna amin ya Allah ya Rabbal segenap aparatur pemerintah serta penjajah hidayah leluhur lembur Bapak Lurah beserta santrina minal RT ilal RW beserta jajaran urang doakeun mudah-mudahan Bapak Lurah jeung santri-santrina muga Allah dijadikan pejabat anu amanah amin anu mampu menteladani kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad segenap para panitia penyelenggara PHBI peringatan Maulid baginda Nabi teristimewa Bapak RT beserta jajaran akhinal ma'bun untuk sajantenkeun wasilah simpri baros tiasa silaturahmina dina ieu wengi muga sadaya perjuangan sareng pengorbanan ti awal gaduh rencana dugikeun kahir terlaksana ieu acara anu sakieu meriahna masyaallah luar biasa saking meriahna ieu panonton ieu panghadir lamun ditung jigana 5.000 mak leuwih ditung jeung tanggal jauh mah mudah-mudahan sakabeh perjuangan pengorbanan ti kawit harta tenaga pikiran jeung sajabana nu tos dikerahkeun ku segenap para panitia khususna ku masyarakat setempat sehingga terlaksanana ieu acara sesuai rencana anu sakieu meriahna alhamdulillah mudah-mudahan sakabeh perjuangan jeung pengorbanan sing semata-mata katampi ku Allah sehingga sakabeh perjuangan pengorbananana ku Allah sing dibalas karan berlipat ganda ku kasayan ditaksiskeun di pasien yuswa rizki anu barokah amin ya rabbal kalian sing ditampi ku Kangjeng Rasulullah malah mandar ieu muludan dina wengi ayeuna ngajadikeun sabab kurang kabeh bakal disafaatan amin ya Allah ya rabbal
para bapak, para ibu, para pamuda, miwah pamudina, santriawan santriawatina, karyawan karyawatina, nini aki-akina kabehan anu aya dina wengi ayeuna teu diwiji-wiji pa insyaallah mudah-mudahan lewat ieu mimbar maulid nabi urang kabehan sing dihujanan ku rahmat sareng magfirah Allah amin. Akhinal kiram wa akhinal mahbub salaku muratibul acara perimindah waktu geris nyang jayeng bapak protokol anu sangat disebut mulia tu ditadapi dua namuga anjeun oge ku Allah sing ditambih-tambih kemuliaanana amin. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak kameramen mudah-mudahan teu salah ngamera sing tambah mulia mang berkat manehanana pamajikan kula bisa neula diri teh nuhun Kak. Tapi ulah dibagi duanya lain dia urusan mamang jeung ulama. Ibu bapak hadirin asada rahimakumullah melatih ligarna ati cempaka mekarna dada kembang tujung nu gembolong ditembayan kana bubukan ai cerita kirana teu aya kata anu palintang utama yu urang sasarangan manjatkeun puja ka Allah aja wa jalla anu parantos maparin ka urang sadayana nikmat anu mangrupa-rupa ti kaut nikmat ijad dijadikan orang salaku umat manusia kalian nikmat salaku pelengkap hidup ti kawit harta tata wanita jeung sajabana anu sok disebutkeun nikmat indah doa amdadakum bi amali wa banina wa jalakum aktaran napiro eta teh samata-mata karunia Allah nu patut kurang disyukuran muga kurang kabehan janten manusia anu pandai bersyukur atas limpah nikmat-nikmat dari Allah amin. Amin ya Allah ya rabbal. Puji nu jadi panyangling atin bukan nyicik Allah Rabbul Ijat yang parantos maparin oge ka urang sanimat jasmani serta ding rohani soing alhamdulillah urang sadayana dina ieu tiasa silaturahmi deui dina raraga memperingati maulidna baginda Nabi alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah maulid Nabi urang kabeh selalu dihujanan ku rahmat jeung karidhoan Allah amin. Ya lembur kalau jadikan lembur anu baldatun tayyibatun warabun ghafur amin. Rumah tangga barokah bulan sing diberi rumah tangga anu sakinah amin. Putra putrina sing dijantenkeun kalau para putra putri anu soleha tur soleha nu dagang rame dagangna amin ya robbal. Aya nu dagang aya dibejakeun kula kamari ditu lamun ngaji sa kadengena ngeunah betah hayang dagang mah hayang rame babari jasa tekudu kadukun pamali kumaha santri mun rame ngawarungna hayang jasa babari cakola mah warung mah lamun hayang rame tinggal meuleum bae duruk rame kayak kapolsek datang ka rumah kolot jelas kaharti tunggu selain ngaji mus kaharti mah cakola jangan sepenting berkat dibagikan kurang lusan bayu kalau mau dibayar teruskan baik buat sampai jam 11 setengah jam dehnya sholawat teriri salam muga selalu dicerah limpahkan kajingjunan orang sadaya nasalaku sayyidul mursalin wa khatamin nabiyyin rehna habiban al-karim rasulullah muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ibu bapak hadirin asada jamaah rahimakumullah bi ikhtisaril kalam tipayun si mabinyunkeun dia punten ada di bulan menjawab panguhan hampura anu saluasna khususna ka segenap para dewan guru anu aya teristino ka segenap para panitia penyelenggara mungguh jelema mah ieu sawara kula rada sesa ieu mungguh jelema mah kula rada gering makolat berhubung bebegi kejo non buang ngaranna lain kahayang kula pedas nangtung ulah diuk-diuk muhuna marana gering mun jelema mah berhubung bebegig bisik urang dia nya bebegig kejo ulah pelembe ngajina heula ka dia adalah hayang ngaranna bebegig kejo mun alhamdulillah barokah muludan najan bari bebegig kejo kula teu kurang nyatu sakit kula babegi kejo atuh komo guru urang kiai ulah diomonggal penting menangan berkat pamajikan anu lintuh kabeh anu nyeri huntu bae dan ku panyakit loba tinggalkan daging kotok mah kolot percaya kejadian bulan mulut lama dia bulan mulut bisa diperpanjang kula mah wani 5 juta memperpanjang demi bae naon sebabna atuh sakali manggung kula 5 juta wani memperpanjang kula mah komo teh dia mah dan kaur-kaur cenah ngomong duit kumaha teu ngomongkeun duit na ku otak duit kabeh muludang teh ngaji de marah de kasalakin naon kitu duit otakna bener teu
Lamun ikhlas teu kandut ka salah ke moal marah lah leus teh kakak teu buka duit anu penting barang kakak cager aya nu kitu otok duit kabeh jeung kurang mulu dan insya cak tadi cak jaro ka kuping teu harti teu naon cenah jadi kena geus poho urang mah kena bubar balik ieu ka puting-puting Bu ampulanya alahunang danya bisik nyinggung kana make kieu atuh ulah marah mengabelan tanang kana tarang atuh ulah hewa nya atuh anggap aya nu kasurupan yang ngaran nu kasurupan atuh ka kiai atuh kasurupan ieu ngaranna ge kadang-kadang mah RT segala acarekan atuh nu kasurupan ieu atuh wajar bae dijampe ulah kayak cager sorangan digebugan ulah karunya teu sadar pan mun bisa mah beredah kasurupan mah. Ibu bapak hadirin asad rahimakumullah urang langsung bae kana inti permasalahanana ngara ieu pangajian teu nyangkolok ting waktuna sebab geus tiis karasana jigana geus puting jasa urang langsung bae kana inti permasalahanana peringatan maulid nabi anu tos kamaklum kurang sadayana syukur-syukur ieu ngaji bisa disingket bejana syukur-syukur sih ti ayeuna cukup setengah jam lilana sebab pula gering menunggu jelema mah insya tahun judulnya kayak membumikan akhlak Rasulullah di era modern papanira menurut lutut dong ida membumikan nyawa hampir mau membumikan harti nama kita teladani akhlak baginda Rasulullah untuk kita laksanakan di kediaman sekarang ini di era zaman sekarang. Mari kita berakhlak dengan akhlak baginda Rasulullah Muhammad. Itu muhun nama orang leuwih tina ayat salah sama cak mang santri mungkin dia bisa disebut kalimat ijaz sautik lapadna tapi panjang maknana dina ayat kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuh baik bersepun terus ngegoreng hidung monyong doang corong lah dari molotot ku Allah kangjeng Nabi diabadikan di Al-Quran sebagai aspek kehidupan baginda Rasulullah diabadikan di Al-Quran ku Allah pikeun contoh urang hirup sahajal makna nu hayang salamet dunia akhirat contoh kangjeng Rasulullah sahajal anu hayang sukses hirupna contoh baginda Rasulullah hayang bahagia rumah tanggana contoh Rasulullah hayang berkah dagang tanina contoh Rasulullah hayang mulia ku pangkatna contoh Rasulullah nu mawi kangjeng Nabi diabadikan sebagai contoh karena Rasulullah adalah manusia nu luar biasa multidimensi mampu dicontoh untuk semua kalangan saha nu tepatasnya nyontoh ka kangjeng Nabi bener sagede RT mah komona gede laga jaro gue tepantes gede laga hei kangjeng Nabi lain mimpin desa lain mimpin kecamatan lain mimpin bupaten lain mimpin Republik Indonesia can kangjeng Nabi sayyidul makhlukat gustina sakabeh makhluk anu aya di alam dunia Rasulullah tapi tengah rasa kepemimpinan baginda Rasulullah segi hal naon nu teu bisa dipimpin ku kangjeng Rasulullah ulah jalma nu polong nu boga ilmu teu meunang ilmuan contohna Rasulullah dia adalah gudangnya ilmu nu boga ilmu kene pantes nyontoh ka Rasul paskan leuwih takwa til takwa leuwih taat til taat tetep pantes kene nyontoh ka Rasulullah Allah manusia nu paling taat di alam dunia ngalebihan kataatan baginda Rasulullah Muhammad memawi nyandang gelar imamul muttaqin jelas harti teu artina nu salat ulah ngarasa pang salatna tukang ngaji ulah ngarasa pang ngajina hewa kanu telok ngaji
tapi panima kadang-kadang berotot berdulur kasalaki ge wani nyereka namun salaki tengok ngai aya bahasa salaki boloon jak salaki nak kamana atau nak kamana pilaku nak kamadiun non kusorang diberi duit nak ngaji pagi menonton pengajian dasar salaki boloon teu boga keingetan emang sorangan boloon telok ngaji sanajan salaki telok ngaji teu meunang ngaboloon ka salaki insya najan salaki telok ngaji salaki telok salat teteh kudu taat ka salaki ulah hewa ka salak sebab salaki teh salat teteh moal kabawa dosa salaki teh ngaji teteh moal kabawa dora ka ilahna jalma Islam teteh mah untung jasa panggih lain masalah kitu pan kamega santre lamun teu salat dicare kanan ku salaki mun teu ngaji dicare kanan ku salaki padahal masalaki telok ngaji telok salat toloon kudu syukur kudu terima kasih lamun salaki telok ngaji telok salat tapi nyare kanan mun teteh salat aja ngarti hayang nyaho teu eta ceritana salaki teh edan sadar embung nanggung dosa teteh dosa aing cak manehana geus jelas jasa ngabadeuk kahayang nanggung dosa pamajikan naon sebabna mun pamajikan teu salat mun salaki pamajikan teu ngaji salaki kabawa dosa tadi eta sakitu doang kami mah ngaugurkeun kewajiban pula ieu masalah kita salat sorang telok salat tolong jak salaki ngaji man ngaji ngomong-ngomong ngaji dong tukang ngaji eta salaki keur sadar kula nuhun ya Allah sore salaki kula sugan kula mah edan ternyata hatena mah lembut inget keneh ka Gusti inget keneh kana kewajiban nuhun Gusti sing panjang umurna salaki kula mah kitu mah kolot banyak emang abah teu salat subuh teteh kadorokan henteu tapi lamun teteh tos dipareme ku salaki teteh capek sok capek henteu ya kuatan ini henteu sabun marende hees salat subuh salaki mah salat pamajikan mah henteu salat diudangkeun henteu diudang-udangkeun jam 8 ditah ngejo dorak akolot salaki jelas dicari kanan sing tunarima nyare kanana eta karunya ka awakna hok ka pamajikanana lamun pamasalaki cicing teteh teu salat eta tandana salaki teu karunya ka teteh hangge pareme doang ngaji dong heuh ulang olok mikir biar kita ngapolong gitu jadi orang uswah ka Rasulullah Kangjeng Nabi adalah uswah pikeun urang naon ari ngaran uswah al uswatu awil iswah al halatul lati takunul insanu ala bittibai gairi ngaran uswah teh laku lampah manusia nu pantes ditiru laku lampah manusia nu pantes dicontoh seperti hal kepribadian yang ada terhadap baginda Rasulullah semua kepribadian baginda Rasulullah adalah uswah untuk kita contoh bikin urang jelas arti Nabi teh uswah Nabi teh contoh ulah nyontok asa-asa Nabi nu dicontoh contoh dinteuna geura upaya bae urang teh dituntut ku Gusti Allah ditah nyontok ka Kangjeng Nabi nu mantak ku panitia ku para kiai ku para guru ieu masyarakat urang kabehan diajak mulud kita nyontok ka Nabi pan ku ayeuna muludan urang bakal nyaosa Kangjeng Nabi urang kuayana muludan bakal nyaho jasa kumaha Kangjeng Nab saha Kangjeng Nab malaikata jinta manusia ta memang manusia Kangjeng Nabi manusia nu model kumaha supaya nyaho ka Nabi pan urang kita nuturkeun kita nyontok ka Nabi mun teu muludan teu nyaho ka Nabi kumaha nyontona dah fotona teu boga ngimpi tacan pernah papanggih tacan pernah bener teu sugan di pasbuk ngajubleug be urang neka maling pingkir aku Muhammad nya urang kapanggih mana RT santri lurah aya kabehan santri lurah hoi jawab nya urang ngimpi teu jeung Nabi Muhammad
nyorang ngimpi teh Nabi Muhammad. Teman-teman ngimpi cekep elep hampir unggal minggu. Kadang-kadang kejadian cekek pamajikan sorangan. Fotona santri lurah boga teu. Coba lurahna, lurah boga foto Nabi Muhammad teu. Lurahna ge henteu kumaha RT na. Fotona teu boga ngimpi tacan pernah manggige sama sekali tacan pernah tapi najan can pernah teboga segalana kurang tita uswa Nabi Rasulullah Muhammad kumah urang nyontona lamun teu paham siapa Rasulullah saudara benar mantak kurang diajak mulun ieu ulah rares semulu dan ulah rares tokos diajak Agustusan 30.000 teu kudu diteangan ku panitia nganterkeun sorangan bari datang balak kagung segala nini mulu dan harares geus saminggu deui ka pelaksanaan tacan keneh lunas ucingan keneh panitia kaharep mah ka dapur dicegat di dapur molos lewat jendela panggih di warung panitia kadang ngomong di piheulaan karena kayak panitia teh kami timah ndek gitu doang geus dipiheulan kami ge nyaho ulah kudu ka imang kemah ti kuari mah kage dianterkeun jagi suke ari boga mah ari boga betulan kitu teh teu maksakeun cenah kami ge nyaho ya ibadah karena mah molotot ieu saminggu deui kami ge nyaho saminggu deui tebal keneh 7 poe kan ih cak panitia 7 poe ge hitungan karena make mah teh 3 poe di atuh 3 poe aya waktu keneh kage dianterkeun ku kami ge ditombrok sakaligus najis sampai kurican impas-impas aya fisik nu aya kaharep mau duit untuk kakulah kuari bayarna ih atuh nu kira deui muludana sebab dibikeun ka kiai ge dibikeun ka panitia ge geus moal ditulis geus tutup pasti dibikeun ka kula atuh ngaribet-ribet jara rengkel kula mah diajak muludah rese euy wa qada alaman jili aminatun tuid wa halala wa kabar manuk bersukacita manuk bahagia nyambut kena kelahiran baginda Rasulullah sebagaian manuk maca takbir sebagai manuk maca tahlil nyambut datang kanjing Nabi piraku urang jalema manusia umat Nabi ngharepkeun sapa hayang salamet yaumul kiamah dedek mulu dan deuk ka bina-bina laman orang coblok diajak mulu dan batahun-tahun harares ulah disebut jelema mun bisa mah oi babagig sikaya ka warung ka mana gig tuh gitu mah babagig jelema teu boga harti teu bararasan mah babagig cak ulah mah ih ari kitu bo cak Allah dina Al-Qur'an al-jannatu iddat lil muttaqin Allah nyiptakeun surga tempat bagja jeung bahagia pikeun balikna sakabeh manusia sanggeus bea kontrak di alam dunia kabeh ge yakin hayang ka surga bener tapi surga lain jeung kiai ulah ti kiai surga lain jeung ustad ulah ustad komo lurah lurahkeun pantes ke hangteu ting bati atuh komo da anak buahna RT sagede RT nokutan paten tangkara RT isin dong aljannah lain jeung RT lain jeung jaro lain jeung ustad lain jeung kiai mutlak teu bisa dirubah keputusan Allah lil muttaqin pikeun jalma nu takwa najan hideung hauk doang belum danger monyong doang corong taat ka Allah surga bagian anak titik teu bisa ditawar hayang kasura najan tukang ibadah acan puguh najan hajan satahun sakali acan puguh lamun mod teu mawa iman Islam moal boga paspor pikeun asup ka surga nu mantak disebutkeun surga adalah jannah anu luar biasa jaminan pikeun asupna adalah iman dan Islam maka iman dan Islam disebut nikmat yang paling besar karena tanpa iman dan Islam sekalipun tukang ibadah mod mawa iman Islam ulah hayang jadi ka surga sanggeut moal ngambo aja tapi ternyata lamun urang sadar
ningali kana sejarah Al-Quran, ningali kana maca kata-mata agama, ternyata ada nikmat yang paling besar daripada nikmat iman wal Islam, yaitu nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad. Kumaha orang hendak imana lamun eueuh nu mawa iman, apa itu iman? Nek jadi Islam kos kumaha, wajar di zaman baheula Rasulullah kacan jadi utusan. Teu saeutik pada umumna manusia jahiliyah nyembah lain ka Gusti Allah. Kenapa? Waktu itu belum ada iman, belum ada Islam, saudara. Kangjeng Nabi kacan diangkat jadi Rasul, encan mawa umat manusia nyembah ka Gusti. Wari mah geus aya Kangjeng Nabi, aya na iman Islam, alhamdulillah. Urang kabehan kuari alar Islam, alhamdulillah. Arariman, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya iman Islam ku Allah diancikeun dina hati sinobari urang, dohir jeung batin urang, nepikeun katutup umur maut ngaranna ajal menjemput maut, ninggalkeun alam dunia ditungtungan ku nikmat iman wal Islam disebut nikmat alhamdulillah. Kaeh naon ngaranna? Husnul khotim. Yakin kurang ka surga bu, asal iman yang Islam dibawa cak paribasana sanajan sagede potong beunyeun ka surga, yakin ngeun moal langsung tiktokan heula di neraka. Kebal moal tiktok anana kumaha ngalunjak asalakina, lamun ngalunjakna asalakina ngan sapoe atuh sakeudeung, lamun ngalunjakna cenah unggal poe asana rada sedeng kebelna. Dari tiktokan neraka tidak mual. Ini ulah salah begitu kalau mau tiktokan mah bluetooth di Allah gak ngebogaan bluetooth lain urang baik ngebogaan kayak urang tener mah Gusti ya kula masuk sholat Gusti muludan kula ya Gusti haji kula bisa gitu kula neraka Gusti cak malaikat dia isok ngaje dia isok sholat dia tenerima tengah rasa asal pang sholat asal pang ngajigna dulu kudia bluetooth nak derebet aya bluetooth nak makarah RT menang berkat putih itu jadi muludanana horing setan melenak muludan yang berkat aljannah pikeun jalma anu takwa teh anu iman Islam ka Gusti kumarek imana kumarek Islamna lamun Rasulullah teu aya lahir ka alam dunia eta teh ilala bahwa nikmatmu paling besar daripada nikmat iman wal Islam adalah dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad. Maka ieu muludan teu aya jeung bid'ah, teu aya jeung haram, teu ngaji kana muludan repeh embung ngarti. Lamun teu ngarti nanyakeun kana sok muludan, ulah haram-haramkeun muludan, ulah ngabidah-bidahkeun muludan polongo, jak kami ribut asa alangna. Di mana coba bid'ah diperintahkeun ku Allah? Tinggali ya. Allah menyatakan di Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kadenge teu taharti teu pantesan molohok dong teu ya paling teu ngarti. Cak Allah qul ucapkan olehmu wahai Muhammad cak Kangjeng Nabi Gusti asaha bejakeun ka umat anjeun wahai Muhammad apa yang kita sampaikan ya Allah bifadlillah tentang fadl Allah cak Gusti wa birahmati dan dengan rahmat Allah. Tinggali sebagian ulama ahli tafsir nyaritakeun tentang kandungan ayat bifadlillah upami terlepat dina kitab tafsir Razi eta maknana ay biwaladatika hartina yang dimaksud bifadlillah adalah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Pabidzalika ucapkan olehmu wahai Muhammad kepada umatku pabidzalika dengan kelahiran baginda Rasulullah ke alam dunia pabidzalika dengan rahmat Allah yang sepaket akan Rasulullah Kangjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia adalah fadl Allah jeung urang Nabi datang adalah rahmat Allah jeung urang pabidzalika falyafrahu dengan lahirnya baginda Rasulullah yang membawa rahmat Allah falyafrahu kalian kudu bahagia semua. Tidak kurang petasan sunut lamun aya
men eueuh ulah kudu maksakeun, mencan meuli ulah kudu meuli, ja pikir-pikir mahuyalah heueuh agungkeun nabi ngan asana gede keneh ganjaran dibikeun karangda. Da nu kepok rangda eta da. Engke mah memeh meuli petasan pariksa heula rangda. Sarua niat ngagungkeun Kangjeng Nabi kasan kurang da ngagungkeun Kangjeng Nabi kana petasan mun saukur jadi angin betul. Kana rangda mah bisa pakai meuli minyak sayur insya. Engke RT nu meuli petasan lurahna nu mere rangda. Nu ngora atuh datang ka Pak Ustad. Nu kolot mah bikeun bae ka Jaro. Lanjut. Siap. Muludan teh dititah ku leuy urang kudu balarungah muludan bunga teh. Bahagia teh. Senang enggak? Alhamdulillah. Karena ieu muludan. Ulah kaduh ngomong aing mah bawa kotok di pencit jeung kabeh pake muludan kaduh aya ihi polongo. Mandi sama nemu kabok pencit kabok muludan nan sebabna rasa tasakur ke Allah sajaba ieu urang ngalaksanakeun perintahan Allah mutlak nu muludan mungkapkeun rasa tasakur atas limpah nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat yang paling besar dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad ke alam dunia ulah ayana RT da kamu urang anak buahna dunia jeung langit mau dicipta ku Gusti Allah. Alhamdulillah dengan adanya Rasulullah ke alam dunia alhamdulillah boro RT ini ge kakuani hari rup keneh. Ari geus nu kumaha coba? Maka lamun jalma teu rek muludan ulah disebut ngaranna euy gig na ka mana? Pan gig bebegig maksudna. Ih. Sajaba ti manusia manuk sato muludan manuk. Lamun urang manuk lain sato lain atuh bebegig meureun da. Bebegig naon? Bebegig kejo. Muludan teu dae. Cenah bidna ai berkatna hayang pan bebegig. Lanjut. Geus teuing cek lagi sebeja ti heula anggap menu kasurupan. Lamun jelema kasinggung kudu kasurupan albat mu edan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi ikang lu wasabi manusia nu paling mulia teu aya pisan bandingna laksana intan mutiara urang giga batu bata. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin. Teruskan lanjut cancang tol kekuatannya orang mak kalau kita tadi teka rasa dia tadi kucil mana tegableg rasaan kok di jam 8 sampai keluarin jam 11 mak tengah 11 lewat can pegal teka rasa berarti kan terbuka rasaan. Coba istighfar kabeh sering ciwit minimal oh kah itulah heui dong keur nyari iwung bae oi engke mah kuku atuh kah gitu keur ngaji mah minimal teu ngaran salah kita teh sabodok mah teh atuh krim loba ke atuh ngahargaan ka abah kah aya naon kan kitu di mah keur pengaji mah ulah mohon eta ngaranna ngaji ayo urang uswah ka Rasulullah. Tanpa adanya baginda lahir Allah ke alam dunia. Ya dunia ku Allah mal dicipta kaum urang pangeusina. Maka dina penting ieu urang laksana ngungkapkeun nu paling gede rasa tasakur ka Allah atas dilahirkeunna baginda Rasulullah Muhammad. Jalma nu muludan kudu bahagia, senang. Alhamdulillah. Kamu pulang bahagia jasa senang jasa naon kitu na bahagia jasa pula memencet totok henteu turunan henteu
hadirkeun tenda henteu tuju balik berkat panggedean jigana amplop panggedean jigana teh kurang bahagia jasa pokona mah urunan henteu nyen tenda henteu sapira diondang hayang balik atuh balik kurang tinggal balik mun ngeulu beres bahagia jasa kula mah nu jelas urang teh kudu bahagia keur mulu ulah baeud bae di imah baeud bae keur muludan baeud bae geus mati maneh geus monyong baeud bae ku guluduk henteu coba bahagia keur muludan sanggup kita lahirna baginda Rasulullah ke alam dunia tanpa ada beliau tidak akan ada kita saudara urang teh ikhwari keur syukuran ka Allah atas dilahirkeunna baginda Rasulullah Muhammad hayatan mantak diajak muludan ku panitia mantak ulah haranes kahari teh kahari muludan kahari teh alhamdulillah bisik aya nu ngaramkeun kana muludan datang ka di cenah nu ngumbara anyar urang tuturkeun bae kiai urang anu heula guru urang anu heula sanajan nu anyar bisa hiber bisa ngomong jeung undur-undur ulah didenge deuleu bae guru urang nu aya insya tuturkeun kiai urang nu kadeuleuh salatna nu kanyahoan akhlakna ulah ngagagag kiai ti luar buah mah di urang gagage di mana-mana nu edan doang di dia ibu-ibu sebenarnya mah lamun kudu ngomong najis deui katipu kuari nu kiai sebenarnya mah ti heula di dieu ulah mah lain kiai babegi kejo lamun ku lain babegi kejo wayah kieu moal aya di lembur batur dah kiai mah nu jelas malum ilmuna nu kudu dihargaan kurang ieu mun kula dibere 2 juta ieu kiai di dieu mah kudu 3 juta saurang panitia degein kurang cobluk lu ditengkeun lain pula ustad di dieu kiai ti batur mah dicium tangan di raya-raya aya kiai di dieu ih kahaja jeung saha sakitu kituna berkat sesana kudunya kiai ti lembur heula utamakeun geus sesa ti lembur nu kiai geus beres harak kiai nu ti jauh deuh jelas bapan urang nuturkeun saha ge nak nuturkeun saha nuturkeun Kangjeng Nabi geus teu aya intina ieu lah pewaris Nabi guru-guru urang para santri para kiai anu jelas mawa ajaran baginda Rasulullah sebagai suri tauladan urang obor urang fi dunya wal akhirah tabiul ulama fa innahum masuk fi dunya wal akhirah ulama teh obor urang ulama teh lampu urang fi dunya jeung salamet di akhir jelas hayu urang muludan insya kan atuh kiai ulah kikiayeun mantap kabagan berkat ulah sok pukul tatolotot pamali saroai kiai ge jelema teh ieu maksudna naon ieu cak RT kunaon cenah pakai ieu berkat doang kieu berkat jeung aing maksudna apa nah hatena aing mah kieu atuh nu bedana kieu jeung RT labatan RT cek ulama asana kasudakan heula RT dak tibatan kieu model kitu nu kitu mah lain kieu tutupeun kieu berkat aya Allah saboroting kabol kasurupan kula mah naon rekanan RT be karunya RT betul kiai ge can pungul ka surga omok lain ustad dan kiai neuk ka mana kakak kabol can dahar kula jam 5 di bel tidak mesti dieu boro jam 5 kula isya di dieu jam muktina mah teu nya heeh lanjut teruskan kuat keneh sampai jam 2 itu bukan pengajian tapi penyiksaan ayo orang uswah ka Kangjeng Rasulullah insya Nabi sebagai uswah pikeun urang ku Allah diparentah titah mulu dan titah bahagia ngungkapkeun rasa tasakur ka Allah subhanahu sanggeus tasakur ayeuna Nabi urang sadar Nabi kan asih Allah Nabi Rasul Allah waktu di mautan datang ajal ninggalkeun urang dunia ieu teh dulu dilala dunia telah ngalamun Nabi teh ka Allah diwafatan komo urang loba hiana ka pangeran nyawa jaga esuk nyawa keudeuh balik mulu dan modal bahasa cak ibu-ibu lamun dunia bakal langgeng tangtu Kangjeng Nabi mayang kuayana Nabi wafat ciri dunia bakal ya eta hafal tadi kadang-kadang teh eling
menulis jengkel teringat karena bakal kiamat asal moal modal salah kelos minta diluluh beak hayu urang uswah ka Rasulullah minimal boga pajabat ngaranna pangkat buktina ulah ngerasa boga pangkat syukuran ke Allah manfaatkan pangkatna contoh Rasulullah beliau pun pemimpin umat minal masyriq ilal maghrib kangjeng Nabi bawa umat manusia tanpa aya bayaran Allah nu bayar jaro mah aya bayaran atuh camat mah aya gajihna deuk bupati aya gajihna RT ge aya kadang-kadang kangjeng Nabi buah nu ngagajeng nu aya kangjeng Nabi dipaido dihina padahal kangjeng Nabi bager nyelamatkan umat manusia supaya ibadah nyembah ke Allah syukur ke Allah karena memang sakabeh perkara didamal ku Allah wajib lamun urang kita sujud ku Nabi ka Gusti Allah sebab Allah nu ngahirupan Allah nu ngarizkian Allah nu bakal ngamawatan ku kangjeng Nabi diingetkeun kalmah dinya tapi teu seutik manusia sulaya tidak pangajak kangjeng Nabi lain nurut kalah ngabangkang ka Nabi ngahina nyaci jeung sajabana sampai kangjeng Nabi ngalaman ditimpukan ku tai onta marantun boh lamun aya ustaz ngajak ngaji ditimpu ku tai garing asana modal eta tadi udah ku kiai mah cenah kiai baik pengajitan sakalina sabar labuh hawalat ku aing tak ustaz boh kangjeng Nabi nu ngomong hawalat kalagi ngadoakeun dihampura dosana bahasana cek bahasa orang mah Gusti hampura dosana nu ngahinakeun ka kol model kitu ya Allah eta teh intina teu nyahueun ka abdi Gusti pan urang malah mendihina nya asana moal ngadoakeun modal gede urang mah teu diomongkeun ngomongkeun maneh jadi hina ge ngahina-hina dengan komo mendihina kangjeng Nabi contoh hidup mah hayang sukses sanajan boga ilmu teu sabar mah moal sukses naon boga ilmu gampang hese leuwih hese make ilmu geus boga ilmu diuji ku Allah pamajikan geus langda pabeulit kana pingking lamun teu sabar ripu hayang kuat nahanan ilmu Nabi contohna hayang kuat nahanan dunia Nabi contohna salamet menampuh nyontok kana bisa age Nabi paling sabar urang teh ingat dulur teu jauh jeung ujian jeung rintangan aya jalma hirup teu diuji teu rintangan sa nu edan sajabat nu edan nu kaeh nu edan nu hirup kabeh ge diuji semakin tinggi semakin menjulang ujian jeung rintangan ti Allah iwal fi kudu sabar nu boga ilmu bohong diuji ku Allah dengan ilmuna nu boga dunia diuji ku Allah dunia nu boga pangkat diuji pangkatna ku Allah kudu sabar hayang sabar menghadapi semua ujian dan rintangan baginda Rasulullah Muhammad contohna urang dihina wajar lain sasaha urang dicari kanan wajar lain sasaha Nabi kakasih Allah teu asa wajar manusia ngahina Nabi buktina Nabi dihina betul jelas tapi Nabi sukses memimpin membawa umat manusia menembus dinding Jazirah Arabia dengan waktu yang relatif singkat hanya 13 tahun sampai hijrah ke Madinah baginda Rasul pada ujian di rintangan lain satu ujian di rintangan lain diusir-usir acan neuk dipaehan ngendeuh jelema nu maehan nu pisaeun Nabi neuk dipaehan sugan aya kain udah-udah ngek pencet aya Allah jauh tapi loba kain mundur tina kalangan perang santri tinggal ke dagang es mang sebabna kurang sabar kurang teladan ka Kangjeng Rasul lain ngagolkeun kain henteu teu pirang-pirang eta teh contoh lamun bae nu boga ilmu diuji ku Allah komo jalma nu teu boga el lamun urang teu mulu dan teu ngaji ripuh makolot rip hirup kudu sabar rintangan sudah pasti ada hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa kadenge hartina lamun masalah leutik leungitkeun masalah gede leutikeun pan ieu mah polomo nu eueuh di aya-aya nu leutik digedekeun pedah cak salaki kiduan cak salaki ngarasai ngaji ongkoh tuh tapakan sakit doang waktu ngamuk luar biasa
ngamuk beda kecap pamajikan hei pan kasar tuh sok nyebut hei nya dong ke tukang es aya wa sanggeus na hei lain aya keneh hei ari sorangan eta geus bahasa dua ngaganti anu tadina hei ari sorangan sebenarnya boga harti henteu cek salakina naon maksudna atuh panina ngulu dan ya Allah batur mata-mata geus lunas teh atuh nya naon tah nya naon ngajaran coba berpikir doang teu beleg polo buku salaki karak balik di masjid kitu doang cek salaki teh bari lahunan sugan ketek kadengieun cek salaki teh ngaji bege horek hartian kos itu we kai sugan teh mata kadengieun najis orang kadengieun mah kolot mun nangkring ngomong naon sorangan ngomong naon cek salaki ngomong naon gitu ulah teu ngomong naon nonsin ka kami doang kami torek kadenge ku kami ge sorangan kebasan kami ngaji ongko hartian cek salaki kagul kanyawan aing atuh kumaha aya hartian dia ngajong aja ku siluk aing dengekeun cek salaki ngomong naon dia lamun kami hartian dia kami ngaji saminggu 4 kali dina ge kami wani kasorangan kan lamun kami teu ngaji dileuyak wae kakak salakina moloh becak salakina pokoknya sakit itu sok ngaji nyari kanan atau kamu teu ngaji deh tapi pikir kulang disalakin teu salah cak salaki ngaji ongkoh kos kitu bae cak kulang teu salah tadi pamajikanna lamun aing teu ngaji dileuyak sakali wae teu salah lagi yang salah siapa saudara bukan bandeng maksudnya atau lo kayak percayaan jangan kirup mual tapi kan salah amat lengkap anu boloon lain tukang bandeng belegu anu teu boga harti dicayan ge lain titah ngojay ya memang geus pae titah sedep dulur sepa bandeng manaus cayan teu ngeunah jelas ngaji mah ngaji udah gitu teuing basa lagi teu ngeunah kadengina sakinya atuh hewa mah hewa bae nu bener nu mantak berusaha lagi ngalunjak lu kakana pantas dilunjak pamajikan nyebut bapak dia pukul kakana nyebut lagi madianya betul teu pamajikan kakak gak suka getaknya pamajikan sok maedo kakak pan kakak gak sok maedo apa pamajikan bener dengein ulah ngalak bae dengein bo jawab yang jujur ya jangan dusta di antara kita lamun dipaedo ku salaki nyeri hate teu dicare kanan ku salaki nyeri teu digetak ku salaki senep da kadenge henteu euy atanya teu ulah sok ngagetak pamajikan ulah sok nyare kanan pamajikan ulah sok maedo pamajikan man pundung balik ribuh kakana aja gede najan kumis sagede pagar kabupaten pamajikan kabur ka indungna balang sakurang sangejo ya wali lain urang kudu nyaki bener urang sibisa ngejo ka moal minggu mah ngejo karena kan ulangan ngomong naon baheula di kobong urang ngaliwat atuh kan mulai wayah ngaliwat ya diliwatkeun lu ngaliwat teu balik da kamu naon kakak ulah kegedean ngakolotan sadar ngacaged ulah ngamotan ada keutikeun duit gedekeun betul hayang gede duit hayang gede ada salaki ada ngente dengein buka salaki hayang buka gede adat hayang gede duit saranya semua bilang hayang gede duit salakina bagor doang Ustad teh endah lain Ustad teh endah caku lagi ieu manu kasurupan ulah kasinggung kakak ulah kudu marah leus teh pamajikan ka daripada setruk dengikeun bae keur curhat ieu teh situ kakak kekene nu ripuh oh cagur ngajur sawah ieu luar pamajikan setruk bener teu ulah sok ngobrol setruk kadang-kadang maka kasurupan atuh kalau menang 3 juta atuh setruk mah teu cager terus teuing dengikeun ulah kudu kasinggung ieu mah keur ngaji ya keur muludan anggape nu kasurupan eta pamajikan hayang gede duit leus teuing keur curhat ulah kudu kasinggung awas da poe ulah di mah ulah nyanak pamajikan ieu mah aing ulahnya nek malah ka aing tangkeun karangkas ulah nyumput tali nang kula wani atuh henteu
Bola-bola kayak orang dia kalau kapal menjaga gesian kurang najis deh. Lain sieun naon kalau malih sieun naon. Sieun unu ngejokeun doang. Lain sieun teu kawin dia heulang masih banyak yang keluar SMA. Ih, tak percaya. Cuman aku tuh membuktikan bahwa suami yang baik bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menjaga perasaan. Ada ini. Ulah hehehe. Dengein ya dengein. Pemajikan saha. Najis pemajikan kurang tengiru di imah. Kita curhat pemajikan kak ulah ngarokok dengekeun. Ngerokok be ngarokok resep teh saking ngarokok. Resep teh. Ada nge. Laju pernah kita eureun teh ngarokona. Laju eureun teh. Nu mantak ngaji dong. Naon kita eureun? Ya meulikeun pilok. Pantat teh baru teh mana geus teh ngarokok batur. Heuh, deung-deungeun mah salah kita ngarokok. Kamari tujuhna. Salah kita teh hirup teh ngarokok alhamdulillah. Jeung dicari kanan. Nyarekan salah ke batur mah doraka jasa bener teh. Terus teh kumaha teh carekan los salah ke teh ulah ngabejak geus doraka. Nek dicari kanan bae sabodo urusan. Rumah tangga teteh salaki teteh nu senang teteh nu teu teteh nu reuneuh teteh nu ngareunang salaki teteh urusan jeung ulah. Mun ngabejak malunya ka salaki dorak. Nak diteruskeun sabun. Terus lain lagi sakit darah. Ulah saudara. Aku lagi ngeledong urusan teteh. Ya pula mau urusan jeung RT. Yang ustad. Urusan jeung teteh mah jeung. Ih, urang lagi tanggeus ngulang-ngulang. Emang teteh kayak mah ulang teh kan? Urusan ngajedog. Kerki mah kumaha cek ulah bae. Atuh kula cek panitia. Meh laki ceuk atuh kula eureun. Molotot batu moal ngan sampai jam 12 molotot teh dicolok ku kelamatan. Mal balik ulah emang kalau babegi apa. Hai orang mulu dan Kangjeng Nabi adalah uswah bikin orang contoh bikin orang hayang lagu naon jeung Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi dibandingan saha nu tepat geus nyontoh ka Kangjeng Nabi bener nu rumah tangga pantes nyontoh ka Kangjeng Nabi nu ngangon ge pantes nyontoh ka Nabi hayang barokah mah heuy nu ngangon Nabi ki ngangon contoh Nabi angon-angonan Nabi mah lelok mapal kana kebon deung-deungeun beyakeun perete aya nu boga embe aya besek aya nu boga embe nama mapal kandang batur ulah mbena nungkap nu mbena bener. Urusan jeung embe. Aya kebo, bedel kebona. Ulah ngabedil. Kebona, bedil nu boga kebona. Urusan jeung kebo. Ulah nyerekan nu boga kebo. Rekan nu boga kebona. Kebo mah ulah dicerekan lamun teh nyerekan kebo alamatan kebo. Nu boga tolak nyerekanan kebo otak ka teteh. Nu urang cerekan kebo nyolang. Dasar kebo bolohon. Dasar kebo belgug. Lain kebo belgug, teteh nu belgug. Teteh nu boga akal, nu boga akal, kebo mah teu diomongkeun wajar, makal ge atuh kakak bae teh rek mager. Geus di pager mah, berarti nu salah lah tetep lain kebo lain kakak, nu boga kebo bedil. Ih, ari kitu, lamun kebona reuneuh, kebona kebo kakak, reuneuh kebo kak, reuneuh naku. Atuh ku kebo teh. Bila aku kudu boga berarti ku jelema ih. Awas kata teh bicaraan kebo dijual kebo anakna dibikeun anak pamajikana duitna pake dahar tos dahar salat najis moal ditarima salat ka pamajikan naon sebabna na beuteung aya duit kebona dijual eta tina anakna reuneuhna nyatuna tina dangdeur batur tina kacang batur dorak ternyata duit haram beunang maling beda. Emang aya anu ngangon ayo mulu dan contoh Kangjeng Nabi ayo ibu ngangon ulah dikeluarkeun ieu mengajual hayang urusan mung bebegi doang urusan Kangjeng Nabi ge ngangon bener lamun kiai menang berkat contoh orang keur muludan dengein rokok lanjutkeun ngobrol lanjutkeun tapi bari dengein lamun kiai balik menang berekatna ku meong lamun kiai ngagetek meong salah teu jurig doang ieu meong waing dibabawa pamajikan getak
kiai geus cokot ku meong bae. Meong bari lumpat kam kade ngomong, "Aing nu polongok kiai polongok." Teu salah. Da meong mah teu doraka, bila perlu kotok maneh berkat kiai teu doraka. Sebab naon? Atuh kotok mah teu boga akal, atuh kiaina bae berkat kunaon aing dikaluhurkeun. Henteu doraka kotok mah najan kiai berkat nu dikoreko mah RT mah nu dikorehna lain berkatna deui. Teu doraka beungeut RT dicakar ku kotok teu doraka kotok ieu. Atuh RT na bae meureun piharanakeun kotok ke nyakar. Tapi ulah RT najan kiai lamun nyokot ngacak-ngacak berkat deungeun dorak. Kiai nyokot berkat atur doraka dah. Atuh komo anak buah kiai, ieu mah anak buah kiai ciacan anak buah lurah. Nyokot berkat batur iksin muruk dan ulah sok kabita kana berkat batur imam polong buru berkat pamajikan batur hayang bae aya di aya betul batur nu marapan kakak nu marendean polong ayo uswah kakang jeung Rasulullah. Siapa yang tidak pantas usah kepada baginda Rasulullah? Insya rumah tangga tentu semua akan bahagia asal nuturkeun itba kakang jeung Rasul. Dan memang Rasulullah teh rumah tangga urang dibere contoh Kangjeng Nabi ieu teh rahman Allah, ieu teh piwelas Allah. Jajal lamun Allah nyeun contoh tina malaikat kukul kamari bae itu dibijakeun kumaha nyontona ka malaikat pantes mah urang tukang molor bener teh. Hi kamari ge hujan teh nyaho-nyaho budak naon hujan gede lain hujan di guludug gede teteh di mana karena takut atuh henteu teh di mana urang kitu teh nyaho hees aing. Kangjeng Nabi contohna lain malaikat acan, lain malaikat hina, malaikat hebat, luar biasa, mulia yang dimuliakan oleh Allah. Makhluk adalah manusia, diantaranya dicipta Allah min nurin tina cahaya, lain tina cimani malaikat mah. Nu mantak malaikat mah teu beukeun ka budak bikang najan geulis ge komo hauk podong keong. RT ge teu hayangeun ka malaikat. Jajal lamun contoh malaikat budak bikang nganggur da mubajir nak sanu ngareuneuhan. Jaku diopenan bener teh. Tadi openan moreuna. Lagi contohna malaikat mah kanu geulis teu kabitan komo kanu goreng bari jeung cerewet. Ieu budak bikang mubajir. Moreuna sebab contohna malaikat teu kabitan ka budak bikang betul. Lamun budak bikang teu reuneuh moal ngalahirkeun, lamun teu ngalah di dunia rarehe udah. Lamun budak bikang mulu dan moal jadi nu ngejona saha? Nu mantak wajar ku Allah malaikat lain teu mulia teu dijadikeun contoh ripuh nyontona ka malaikat. Nu mantak Kangjeng Nabi dicokot jadi contoh Allah. Naon sebabna? Kangjeng Nabi lain ti golongan malaikat. Kangjeng Nabi lain ti golongan jin mutlak. Kangjeng Nabi adalah basyarun manusia. Kunaon Kangjeng Nabi nu dipilih? Sebab manusia hiji-hijina anu multa dimensi mampu dicontoh oleh semua kalangan umat manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad. Cak nadam Muhammadun basyarun walaysakal bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Kangjeng Nabi tejalmi tapi sane sepertos jalmi sepertos intanu mahal hari jalmi sepertos kolar. Urang mah domba tu kolar marhargana gampang disiarna mudah ajur jeung lunturna laksana. Nabi mah dong inten mutiara mahal hargana hese disiarna jalma nu teu hayangeun ka mana biarna eueuh bandinganna baginda Rasulullah sekalipun nu manusia ti masri kamari takwa kumpulkeun nu takwa kabeh nu ahli taat dikumpulkeun kabeh dibandingkan dengan baginda Rasulullah satu seorang tidak akan mampu lebih daripada tinggi ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Baginda Rasulullah Muhammad sandang gelar beliau imamul muttaqin. Nak sombong belah mana anak urang ieu mah kakalak jadi haji sombong bebelah juri. Kangjeng Nabi lain haji deui lahirna di Mekah ada di Mekah lahirna hijrah ka Madinah di Mekah masa poe hidupna teu sombong teu hajieun ieu mah ka haji kamari di batal-batal acan sabenerna datang haji dah doang dah urang teh naon be omong puro dah keluar puro dah
keluar bisa jaroh tak bisa layan hulu ilal wahid tidak masuk ke Arafah kajaba haji lekulen jadi lu kayak mana dah mama kita doang menurut ari balik disebut haji nyilek Kanjeng Nabi lain haji di Mekah sempat ngebangun Baitullah anggotong nempelkeun Hajar Aswad tapi tidak ya Haji Muhammad gitu sugan aya amanah ka sahabat supaya maca kieu sallallahu haji Muhammad sallallahu haji Muhammad sallallahu haji Muhammad sallallahu haji Muhammad aya teu mah salawat aya wa dakwah ki Ajar ayat dia wajar emang iya tapi itu sampai kelebahnya tapi orang umat ngamul dan baik sombong belah jurik baik laman tadi disebut haji ya muludan kanggo surunana lamun disebut ka haji ulah cau nu ngora keluar panitia haji geus teh ora keluar aku maloba ka haji laju seprit hayang sabarakan nyokot banyakan kita ka haji lumayan yang kiai doang teu sawar ka haji asal disebut ka haji disebut haji mana disnilek henteu pantes teu jadi umat Nabi Muhammad nu kitu pantes teu disebut sok muludan lamun geus haji can tubuh haji komun tacan haji belah mana haji nana kanya lagi tanya pernah kamu kayak pacetan mah itu nyatakeun kaca film dak lain hajian balik ke orang mah haji beka haji mata balik ini tuh jumaah tidak nguseup teh haji kerut Allah dari ganjaran pahala ti Allah jaminan haji terkecuali al jannah laisal jaza ilal jannah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah jannah bagianana nabi kumah hajina ya allati laisa lasil asad alati anu eta jalma ieu saja demi gawe amal goreng deui ieu mah saja ka pasar maca ka horor ini haji kerut tapi kan gitu kena stay mun ulah hajieun Kangjeng Nabi dilahirkeun ade mah kajang teu hajieun urang maka ge nyaba doang paling genep kayak 40 poe paling tebel ge Icak saja 2 bulan pan 2 bulan eta mah di mana di Mekahna mah ngeun 3 poe ngomong langsung ulah kegedeun rumah tangga hayang bahagia contoh Kangjeng Nabi hayang bahagia cak Nabi mun hayang bahagia rumah tangga bahagia 4 kunci di antaran antakuna jol solihatan awewe na kudu solehah kadenge anu solehah nu kumaha lain nu maca Quran teureun na salat teureun lain nu wudu teu batal-batal lain minimal awewe nu soleh nu nyin sabab bahagia rumah tangga minimal namun nakama mana kasalaki bebe lekatan kasalaki manggih salam ieu mah balik kaji sorangan yang geus datang kasalaman yang teu beak lewat ka imah ngentas mungkin kayak nanti dia pasti ulah ganeng sekali hei ulang nak kajinya bisa dimodal 7 jam assalamualaikum salaman gitu kalau soleh lain gitu tapi lamun gitu mau bahagia mau kudu bebeja kasaraki dirangkas lo bejana mau diperjalanan perkosa sakin tanya uang di jam 9 keluar di imah salakin amang apalin ada aja rumah tangga nahun dia paling pengajian kasarakin balik sampai jam 1 can balik setengah 3 aya balik teh ceuri salah pisahan itu mak tidak dijini kunaon baca anak kunaon gitu dia katanya baikku bapak hari dia kunaon kiri biasa karena mulai dengan tadi kunaon ceri kunaon diisuk eueuh ya Allah balik nyilus balik ceri kunaon dagangan dadana salah kibulon tanya ngobrol atuh lamun teu ada pamajikan eueuh disiaran ku sorangan begadanya juga lain balik tinggal diisuk eueuh kadang balik pada nanyakeun atuh lamun aing nyaho mah debat teu moal nanya aing duit teh salakinya ngadat moal salakinya sieuna teh saking ngadat atuh nu setan mah orang mah pedas tukang gitu ya bercandana cak salakina dia ngomong nu jelas coba ulah cerita lain teu hati kunaon dia ceuri kunaon pan dia salaki dia ada
Aing nyawa sorangan jalan kayak itu sorangan tenang batur sakit. Batur mah karujan ka pabajikannya ka pabajikan mau diantarkan. Awak di jalan dong sorangan mengantarkan telok aing nyangan teu haji sayur. Oh dia kuna aing dari masalah tak salah kini si lomo deh kalau. Ulah bawa namanya lu kali lu jaga dengan gue ada tadi si kakak. Bukan ya lu berkosa kerdi leweng keobatan. Cak salaki aing merkosa. Oh kakak. Sabaraha? Obatan lamun sorangan main moal egang kieu jurig. Sudah ada nyanda yang cara dari baru jengnya dari baru rijal sampai kali gunung dengan aisin. Cek salaki di mana di depan kotor. Atau kali mana kalau udah nyari wong kalau aing nu dicokel goblok. Dasar bukan salaki bolon. Lain aing bolon cak salaki aing kumanak nyampeuna dia sugan aing mah dia pengajian, horeng dia kaleuweung buru. Oh, aing kalau nu kumaha pengajian yang pada rusing nak Jawa beak. Nak nyayur sayuran, nak balik aing digablek duit. Aing kalau teh mah nak kali iwong, nak mana sorangan, mana ban sorangan, lebu. Aing nak nyokel iwong kalau aing nu dicokel. Salaki. Tapi cokelnya bener. Ya Allah, ya tak percaya ka aing jurig dua salah ke goblok. Kayak aing mah teu ngarti dia. Piraku udah diperkosa cicing bae. Atuh nak kumahakeun, jaobatan aing teu bisa kumaha aing bika. Atuh lain cak salaki teh. Kumaha bae? Atuh eta aing teh cicing bae nu kaopat mah koing digoyang segala. Goblok. Eta judulna pamajikan leumpang timah teluk bebeja ka salaki. Engke kajadian ka urang culuk anu merkosa ku ojek da nyahoon ieu. Ti dieu ka ditu he, kebon doang kula mesin bulak-balikna ge. Mun anu merkosa teh dibawa ka kebon sawit, nak ngomong naon? Ku salaki pajar ngaji horeng di ditu. Nak ngomong naon teh bebeja ka salaki. Euy kakak ulah menak ngaji, ari diijinan, mantak naon? Jelas? Nak ngaji kudu bebeja, nak ngaji kudu bebeja. Menak kondangan. Ieu menak kondangan mawat maneh. Ieu cak salaki kondangan. Atung geus nungguan sorangan halarese. Salaki teu marah, terus salaki mah sabar. Tapi eta bas komo aya naon aya seru. Nek naon akan papaes jeung incu sorangan geus kolot. Oh, seru. Geus mah teu bebeja. Salaki teu marah minta papaes teu dibere cenah jeung incu ih goblok. Di dieu nu kitu keneh. Sadar dong. Naon teteh moal paeh. Hei, hajian mau diterima ku Allah, sholat mau kapanggih, maca Quran mau kapanggih, komo ngaji henteu sholat henteu maca WhatsAppan be moal kasalain alunjak, engke teteh jadi memedi. Hayu mulu dan contoh kang yang jadi awen soleh kudu ngarti karena kain salaki ndek kees nawaran ka salaki teh kakak ndek. Geus kitu bae ulah hese-hese. Geus ting bero gelos beungeut. Ikhlas hayang menang karena ridho Allah turun aku sebab ridho salak najan teteh maca Quran hajan satahun sekali itu menang ridho salaki mah najis najan ke Mekah ge teteh moal menang ridho pangeran komo segede Jawa ka Jawa doang jarah hayang menang karomah wali cenah ai ka salaki teu bebeja geus di ditu kakak ulah jarah hampura teu bebeja geus 2 poe hayang menang karomah wali oh dingin wali mah lain jelema edan wali lain jelema goblok wali mah jelema soleh moal mere karomahna ka jelema nu beuku Jelas tuh. Korek kada imam. Sakade jarah ka Jawa keliling 3 poe 3 putih ka salak teh bebeja basana kan cenah salak yang eueuh ngomong naon eueuh jeung nagih hutang desa di Jakarta teh bebeja make HP bener atuh bebeja make HP puput elok diijinan santri ulah diijinan anak nyala naon pan hayang ganjaran ulah ka Karak jarah ka Banten ulah ka Karak jarah ka Cirebon ganjaran Mekah aya di salak ari eta kakak ndak eta ganjaran ke Mekah teh ih tanyakeun ka Abah laman pamajikan ikhlas ridho ti luhur saujung rambut kadam sausap dampal masrahkeun doir batin jeung kasalakina ka Karak nawarkeun kakak hendak pahalana ku Allah diberi kamulyan sarua geus ngaberangkatkeun hajian kata tanggana dijamin segala betapa besar pahala karunia ti Allah bikin awe anu soleh nawarkeun dirina ka salaki kakak hendak tinggal kitu doang
atuh teu kudu ka mana salaki teh geus calakan biasa pantarasa sok dehem sok batuk lin memeh dehem memeh batuk memeh ditoel teteh nawaran mun bisa mah kakak enggak bahasana ulah ngagetak nu meunah kadengena goyangan nu kabitaeun kadeuleuna nu dipakena ulah repis bisi kripuh mukana nu gampang niprosotkeunana nu carang kadeuleuna lamun cenah aya bahan carang nu leuwih carang mun jerona hideung ditutupan ngaglemeng kadeuh hideung goyangkeun kakak enggak eta pahala dua ngaberangkatkeun kakak enggak ka Mekah gede teh kumaha lamun salakina teu hayangan dang bae pahala mah Allah dijamin teteh sarua geus ngaberangkatkeun tatangga hajian ka Mekah dijamin sakalan ku teteh pan boro-boro ngaberangkatkeun tatangga ka Mekah Bang Emot teh katutup janjina dong aku berjanji bayar sama Allah betul tinggal kitu doang goyang ka salakina mun ulah salah paham dengein bahasa nu meunah kakak itu bajuna nu bagus nu seungit ulah bukelek nu panjang sing sakeun seutik kakak ini masalah paham salah kira temulunan hai kakak ya Allah horeng banyak kula made ngan beres stop jasa eta keur peuting cenah ge ngaji ngabejakeun horeng ge pahala sakitu gedena nya cenah ge sarojo ngabarangkatkeun tatangga hajian dijamin ku urang ka tak salah kina maksudna atuh ganjarana kumaha atuh lamun cenah ge kami pamjikan serangan untuk serang ka sakeun hidup kami sok nyebut kami lin kumaneh pan ieu kami ieu meureun pamjikan kumaneh lamun kami nawarkeun ka kumaneh nawarkeun awak ieu cenah ge meuki ka sido beureung ganjaran nu gede sok gede kumaha sagede karung lain sagede karung polongo leuwih gede cenah ge bahkan gede jasa ganjaranna sarojo ngaberangkatkeun tatangga hajian dijamin ku urang abeh ngaju atuh kula nawaran ka kakak hayang ganjaran nu ka kandak moal salakina popolongan keneh teh kenal setengah dia hendak naon ya Allah hei kadenge hendak sabenerna hendak moal aya hendak moal tak salakina moalin meureun atuh sinun salakina dasar teh goreng pusing satu cukuna kurap sabula ieu hapuran mata molotot ngagetak hendak moal aya hendak moal nawaran ge lain kitu kakak endek tak salakin modal sanu hayang model kitu aing sekarang pilih kalau tadi stres ya ngabejakeun ganjaran diseung-seurikeun ngabejakeun siksa seusiran hayang aku kumaha sih nawaran moal ieu mah ting-bating ngaji bae muludan mah hayang bahagia terek nyato Kangjeng Nabi boro-boro nawaran dituel ge ku salaki halodang dituel ku salaki ararat geus kol lamun aya pamajikan dengikon kembali lamun aya pamajikan najan tukang puasa teureun ibadah teureun neuk hees ku salaki ditoel basana harud harat najis sumpah nagi kula ka disaksian ku guru urang sakitu mah sedeng di neraka mah Ngesano jamin, atuh tanya kamu ka guru kula di kene. Gebu kaben sesalahna. Ngajan teteh tukang ngaji, belang jeung penting 30. Yun, saminggu kita teh anggeus. Bari teteh puasa, eta ge balik hajian. Diajak es ku salaki ararateul. Sedang jeung kana neraka mah sakit loba-loba. Wajah nama kumaha modelna. Ulah dianggap cemeng salaki teu usaha. Wajah nama naon eta teh anu bakal mikul dosa teteh. Eta teh sampai batu gempor hideung doang belum danggel punukna ka haut model kitu ngabelaan teteh coba pengertian saeutik salah saeutik mah hampura teu bisa nyenangkeun saeutik mah sing sadar sing sab lain teu hayangan manehana ge teu bisaeun
memang geus aya ayat Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha 3 juta mutiara resep itu gorong-gorong bagus gawe ku Allah dititah menapa anak yang pamajikan teh illa ma taba sesuai dengan kemampuan kita apa yang telah diberikan oleh Allah. Tidak usah kita meninggalkan sholat, tak usah ngaji tenaun hayang meredek ke pamajikan, hayang nyenangkan anak pamajikan, ninggalkan ibadah celak hari ini santi kegorokan ketemu tengah mohon pamajikan kami mah tidak dimbatin alabatan itu hak pula maksudnya lamun kami balik ke modul sok main tatalah nah sekali saya usaha mah aing mah anterkeun bae ka indung aing sieun aing mah ditalak unggal sorangan ditinggalkeun kawin di aing sok itu ulah sieun lamun pamajikan main tatalah gara-gara kekanakahan kedua duit uang dengan ulah loba katanya ka kiai ulah loba mikir talak hari tak keneh ka bila perlu talak tilu sakalian kabulkan dia aju ngosah nak kumaha tolak bayi kubro kami entah bu kawin atuh ulah nak naon di penjangan tidak ada gawe enggak bidunya kene nyenangkeun komo di akhirat ngababaluhan ka kakak geus mah kakak sok nyenangkeun we ngap-ngap di kuburan hati pah ku pamajikan model kitu ngahiluan talak mata talak mah laju teu laju teu naon masih banyak yang keluar SMA masih ngabeudeuh nu keluar SMP ada yang mana anak modal mana ada kami genyaho Ustad nu keluar SMP ngabadeug kami genyaho ka haji nu kada keluar SMA loba tapi pertanyaan kami ieu geus anak dua dekeun mul kokone dijawab moal cenah ulah sieun ka teu dekeun ka katuan ka Allah kakak teu kawin diganti ku Allah najis pang susah-susahna balangsa ka surga budak laki 70 bidadari pamajikan sabalangsak nah ieu mah eueuh bagus teh kuari ka dieu make utang teh katupan lamun dieu utang dokero ulah sieun asal kakak kuat kalau semicen kieu kakak kuat di mah tos semicen kieu goblok salat teu di mah temen paek sekali toat kakak sampai paeh toat teu kawin diganti Allah mah sifat rahman teh sasusah na urang mah toat nan teu kos jalma nu boga ilmu tapi taubatan nasuha ditarima ku Allah diganti sabalangsakna lalaki ka surga 70 pamajikanana alhamdulillah eta teh bidadari kabeh bidadari kumaha seungitna bandingna dalam dunia siduhna ge seungit ciduhna seungit ciduhna seungit wari si ting-ting bau ciduhna komo panjangkan kakak kan jengkol eueuh hiji gantina 70 aju bidadari ge susuan da 70 susuna 2 70 kali 2 anjay oh tajun kalayan dong ai di dunia eueuh henteu hangit teu kudu diminyakan mangkalaman pamajikan cenah minta talak ulah mikir ditalak eta mah lain pimangan budak kudu diganti tam konsina moal bahagia pamajikan minta talak berarti geus keimanan benar diayakeun talak lain jeung dijual murah jeung nyalamatkeun umat manusia tina akidah supaya ulah berbuat aniaya montok aparaban tebatan loba fitnah tebatan ngajar sabab siksa talak dengi ayo di nomor talak ditalak dak wae ih pugu nah ngomong talak tepugu talak mah jeung terakhir pangajian geus dipagah geus pamajikan kolong bae ka karak kilo encan dipagan bae heula kalunjak kakak beun kakana pantes dilunjak goreng bae kami toha salak pamajikan urang atuh kan kakak ge meureun sok goreng pamajikan ka indung kakak meureun mun kitu kanyawan balas dendam jelas hai urang uswah ka Rasulullah insya tawaran ka salaki iman ditoel ge hareudang aratul geus kolot hayang bahagia ngahayal uswah ka Kangjeng Nabi insya haji urang ge bapak-bapak cakalkun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
dina bahtar lu batang orang teh raja, dina bahtar lu matang raja ya, tapi ulah raja ma akroman bisa ila karibun wa ma ahanahuna ila lagi mencakang jeung nabi lalaki di alam dunia anu mulia terkecuali lalaki nu ngamuliakeun ka pamajikan dengein ulah calangap culungap teh puguh Allah lalaki nu hina cakang jeung nabi terkecuali lalaki nu ngahinakeun ka pamajikan nu mantak ulah sieun ka pamajikan da pamajikan lain yang dipikasieun hayang ge dijaga minimal perasaan anak betul hayang ge dijaga segala-galana mendisa jaga sukuna ulah kureungit ulah sieun ka pamajikan sieun pamali najana ka tukang ibadah bedang penting hajan satahun sakali sieun ka pamajikan ka moal ka surga seungitna ge moal ngambeng-ngambeng acan lamun salaki sieun ka pamajik eta teh kawin deui lain sieun ka pamajikan leguk eta mah keur ngajaga awak bisi berbuat aniaya sebab titah nambahan ge kanu mampu teu mampu bae ngomong sunah salat duha ge sunnah tuh betul cenah ge dong eta geus semut teh salakina mah geus teuing teh dukung bae daripada salakina teh setruk penting mah teh dijamin we hees aya salaki butuh duit dibere hageuleuh pangkamana bisa tibatan salaki boga teh bisa kalpal-palpacan balangsang disumbang muharam teu jalin langda ku salaki dibere teh pan balangsak teh mun kan dicanduk serbaik ati dituna ieu na kalon ka pangeran moal mahi ulang alon ka pangeran geus terima kudrot alhamdulillah susah alhamdulillah nah nu di alhamdulillah kan dia susah hirup atuh mah beunghar pae nu susah alhamdulillah penting taat ka Allah bari susah nu beunghar alhamdulillah ulah digedeun ieu mah kadang-kadang nya balangsaknya susah lagu gede ka hutang nu beunghar ulah bebeunghar yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya walidzalika qala aja wa jalla inna akramakum indallahi atqakum manusia di hadapan Allah sama sekalipun ada peringkatnya tak lain dan tak bukan ternyata manusia yang tinggi ketaatannya kepada Allah Subhanahu suku Sunda suku Jawa bangsa Belanda Indonesia kulit putih kulit hitam itulah adalah sama di mata Allah yang mulia adalah yang paling takwa oh kerja gitu kerja mah gitu ngeunah di mata Allah retna yang mulia adalah yang paling takwa ngeunah jasa tapi kikituan nih nggak sholat isah nggak dong di maghrib gitu isah ente wah nyanyi dia nyanyi dong nyanyi si kajol pantes ente lanjut lanjut jam sekarang 12 dan haus dan haridang ulah haridangnya haus di ditu kieu di dieu kieu dina cipta ulah kieu nya sareng RT jauh-jauh dirangkas ka dia dirangkas maka model tiga ieu dirangkas yang model kieu mangga badeung di jalan tadi aya tolong sino tapi kamu makanya kalau nggak beda jadi itu nya iya kembangan aku model kieu atuh masang kembang mah ulah kudu kieu cai teh kudu kendina hade dah sesuai ya kembang baus di minuman model kieu putih tapi model kieu lain putih yang teh herang hah ini monyong susu atuh kausan mah sopan semet nenen gitu perhati panitia nyara termos jojong panitia ulah kasinggung lanjutkan
lebih baik air putih yang sudah ada daripada nunggu susu lama tersiksa. Nih batu minum sendiri merah itu kacau ibu-ibu dia kacau. Lanjut. Ayo urak uswah ka Kangjeng Rasulullah insya no matang apan tes nyontok Kangjeng Nabi nu boga ilo pates nyontok Kangjeng Nabi nu dagang pates nyontok Kangjeng Nabi nang salamatun akhirat nyontok Kangjeng Nabi. Pantas cak Imam Ghazali itla dalila la tariqin ilal ilah illa mutaba'atu rasulil mukmilah fi hali wa fi alihi wa maqalihi. Kangjeng Nabi jalan singkat pikeun menuju rahmat jeung kariduan Allah. Mun urang hayang sukses, mun hayang bahagia, mun hayang selamat dunia jeung akhiratna jalan anu singkat cak Imam Ghazali wal itba iswah uswah ka Kangjeng Nabi Muhammad fi halihi wa fi alihi wa maqalihi. Nabiullah Muhammad adalah suri tauladan buat kita sekalian saudara ingin jadi muslim yang semakin erat dalam keislaman menggapai keridhaan Allah. Contoh baginda Rasulullah Muhammad wal mulia menjadi ilmu logat dunia kami uswah ka Kangjeng Rasulullah rahmat ku ilmuna anu sebut nongana hijab ruunnya jalma kahijab ku ilmuna lain kabodohan beda ternyata anu hijab nu ilmuan bakal kahijab ku ilmuna mun teu mampu nyontok ka Kangjeng Rasulullah kamu ilmuan bakal bahaya kalau ngaji Allah sudah berikan kemampuan bahaya. Jadi memetik hidup kena kita cak akhir begitu. Minimal kalau kita bisa nyontoh baginda Rasulullah, kalau sudah sukses untuk meneladani baginda Rasulullah akan dua minimal jaminan dari Allah kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang baik kita merasa bahagia atas dilahirkannya baginda Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Eta ayat informasi jeung urang kabihan mun urang aku cinta ka Allah di jalan urang teh kudu itba nuturkeun Kangjeng Rasulullah Muhammad. Man urang mampu menteladan akhlak baginda Rasulullah geus nyontos suri tauladan ka Kangjeng Nabi urang bakal yuhibbukumullah bakal dicintai oleh Allah Subhanahu. Jelma mana aja dalam sakoreng deula alatan jaringna tangkal randu lamun dicintai Allah mulia hidupna saeus dicintai ku Allah lamun urang geus yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah jumlah waktu dong celeng ngira geus ngaji bantuan wa yaghfir lakum dunubakum. Kan kula kaubaran awas RT ulah salah deng lain bakem mentang-mentang disebut dunubakum lain dunubakem bakem mah boga RT hartina lamun urang geus diampura dosa ku Gusti Allah luar biasa dicinta ku Allah dihampura dosa ku Gusti Allah dengan sebab urang itba uswah ka Kangjeng Nabi ieu kahayang moal kalang sakabeh cita-cita bakal laksana insya alhamdulillah. Juga itu ayatna sanggeus yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallah Allah gitu. Tapi nyawernya eta ku kuari teh kamar ku 7 kali balik wallah
disawer beku lurah segala ku RT ku panitia wallah asupkeun deui kana amplop gope boy be wallah bae nyar duit ieu batur mah wallah diasupkeun di ulah mah amplop diasupan deui moal disawer nu nyawer ngaca capean dibulak-balik nek langsungkeun wallahu ghafurur rahim sadaqallahul azim